Oke sayang. Abe, kami met udah bebek. Oh, iya. Iya dong. Met, kameranya bagus meureun eta. Atuh bagus lah. Saya dipoto tah. Embung met. Coba ieu bae ka subek foto ge. Sugan aya di foto mah rada ganteng, teungap teuing. Geus mau rubah, make efek kamera naon ge. Beungeut sih mah kerja bebek. Medan, ganteng met, aing ge dina foto mah. Ganteng lah asli lagi sekieu mah. Ih, Ganteng gitu, Bek. ganteng lah tuh. Ganteng naon meureun? Teu ngarupa jelema siapa? Parah amat, aing disebut tong rupa jelema. Oh mah kos cemen sama subek. Kasihan, Benjo aing ngomong, ku penyirian bae. Tapi bener, Bek. Omongan si Benjo, kos cemen begitu sama. Aduh. Nah, met. Foto, met, foto. Foto kami ya. Tadi deh, mau foto. Ayo. Atuh lo cirik subek gayana. Geus kos kitu, beungeut. Cemen. Siap. Met, mana serang gesan jeung HP-na? Oh. Geus, naon teh? Mana bayar sewana? Ngeganti kota aing pake sia. Geus ieu. Ih, gua ning bae ngomongna. Bodoh teuing supaya sia isin teh ya. Hari gini, bujangan minjem HP. Aduh, capek deh. Oh, kami met bohong. Orang HP-na menang hinjem, Bek. Medan dia si Memet mah HP batur main akuan bae. Bodoh amat. Tah, kopi biakeun aing jemput bikang heulan. Ngejemput Bikang met, ngejemput Sasya. Kabogo aing lah. Kiki ge aing mah bukan bogoh dong. Dadah. Biakeun tah kopi aing. Jo. Emang si Memet boga kobogo. Kok ente nyaho sih? Banyu teh nyaho, Bek. Mungkin bobogohana jeung di bar mah meureun. Bisa jadi, cocok sih. Bek, kopina ake nih. Aing lah Jo. Geus Bek, Bek juga hayang. Hayang bae sih aing. Ya, Ih, kasubek di agen hutip doang, Pan. ayolah. Yuk. Hah, mereka mana sih ya? Balik lah. Bayar heula eta kopina. Bayar. Atuh heula, jajan dibayar kopi mah. Geura bayar ka dia. Kan eta mah kopi si Memet, minta bayaranna ka si Memet lah. Betul, Teh Desi. Mana si Memet na? Wis mabur tadi. Nah, kan berarti salarian mayarna. Geura bayar. Jo, bayar Jo, kan sia nu ngabekeun kopina. Ih, kasubek kan segi nginum. Aing teu boga duit Jo. Geura bayar. Engkena teh Desi mah bawel, galieung, isin ka batur. Kamu sih lah. Yuk Teh. Tadi kayak ku harang rese. Emang bager jasa na Benjo imut deh. Aduh. Iya dong, kasubek ge imut kok. Kos naon Jo? Kos anak toke. Saya lah. Dasar Memet edan, main nu mesen kopi kalau Benjo nu mayar. Emang nek edan ieu si Memet mah tiba lagi Jo. Oh, Tika. Salah. Itu dia. Pantesan sekieu. Itu juga cakep untuk aing. Ada imutna. Itu sompong. Maaf Tika. Dak. Si Milan teh ke mana gitu rapi amat. Oh, jangan ke mana nya? Coba tanya yuk. Ayo. Ayo. Tik. Apa. Met. Kemana sih? Meni rapi kieu. jemput Bikang lah. Ngajemput Bika. Oh dong, naon sia kaget. Emang saya kira Saria doang boga-boga. Aing boga teu sombong bae aing mah teu Saria. Saha tuh met cewena? Heuh met saha? Tenang, kenakeun ke sia. Oke, Met. Aing ngilu seneng aing geus boga kabogoh mah. Yo, Met. Tapi kok sia mau sambing? Jeung naon eta, Met? jeung naon be lah, kepos ya. Memet. Tip, aya pesan penting ti aingnya. Pesan naon, Met? Saria, kabehan, poeyo, ulah aya nu kapos di ditu nya. Kunaon emang? Eta pos nuk dibongkeng heula ku aing sapoe sapeting aing kebogohan di dinya. Oh, oke bosku, rebes pokokna mah. Bagus, aing pamit heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mu bisa jadi, soalnya orang ulun tadi itu sih kemana nak? Oh, gitunya. Oh lah. Kawat berarti Matit. Oh, gawat kong. Bisa rusak yang melembur dipakai musuh mah. Atuh olah. Bayu. Aing, aki-aki di kermolor. Weh. Udang. Udang. Syuting nang amat tes doang mah. Nah, si Met, aing keur galau yo. Aing teu hayang nanaon Met, hayangna HSB. Kalau kunaon? Aing can bisa narima si Mumu bisa jadian jeung si Latif. Oh, atau enggeus move on. Met. Soalnya aing bogona jero jasa ka si Mumu. Alapatan sumur jero nage Met. Perih Met, perih. Malah curhat deh. Geus ditu balik. Lanjutkeun hesa di mah bae udah di dieu. Kunaon gitu Met, lamun ti dieu. Ih. Ieu tempat geus diboking ku urang. Urang deuk mabikang ka dieu. Oh, teh Met, sieun mau bikang. Alah, Rujengan ge Met. eta sia rejeungan cenah naon kejo meureun mang. Kajeun Met, rujengan. Kan urang mah kawan. Bong. Geus dari itu balik. Bisi keluar dia jeung suara mancong. Aing balik. Aing kan tuh keneh padahal mah. Geus lanjut di mah bae. Hes bae geus, udah kel ban haji mang. Dan atuh lain hes meureun eta mah Met, tapi latihan paeh. Oh sih. Nah, sekolot geus mabur. Tinggal ditebengan ku aing jeung kedeung. Mes mem. Supaya ulah ngintip ah. Ban geus beres ya. Ya jemput bikangna. Ya deung. Ya, aman lah. Emang, mantas di mana? Aing matos di pos lah. Aing keur ngeunah-ngeunah hes, malah diusir si Memet. Diusir si Memet. Oh lah, Kunaon tuh mang? Kumang dia diusir. nyawa si Memet. Ngomong nama jaeta pos geus diboking ku manehna. Manehna kadinya hendek mau bikang cenah. Tas ya, pos kamling sampai di booking, Mang. Oh, ulah kadinya sebek, Jo. Bisi ngamuk si Memetna. Tadi ge hendek kaluarkeun jurus orai mancong ka aing ge. Ih, serem amat mang. Wah, Jumang Didi nak kemana kuari? nek balik aing mah, nek lanjutkeun HS di imah. Dadah, aing mun ke HS. Menahan amat tas syuting nak gitu doang. Oh nya, hayang hekos mang Didin, syutingna heutik. Apa Mang Didin keur muriang kitunya? Makana diberes eutik ya syutingna Jo. Bisa jadi bek. Ben jogeng engke udah pura-pura muriang bae lah supaya syutingna teu capek. Oh, bener Jo, pinter ya. Iya dong. Aju urang ka mana yuk? Balik deh lah, kade itu mah bisi aya jurus orai mancong yo. Ih, bek, serem. Sereman banget sih ya Jo. Mah dan sereman banget ka subek tah, kos kuburan anyar. Tas ya. Bisa bae semeredek na Jo. Tara. Allahu Akbar. Siluman kerai mah. Etasnya siluman kera. Iya Cindy Memet. Teh Cindy, kok teh Cindy adi deui sih? Ih, maneh Mamet, kumaha sih? Pan tadi urang geus janjian ti dieu. Oh, jadi nunduk open bejo urang teh Cindy. Heeh. Ayo. Di mana orang mojok nah ayo. Nah, jis aing mending balik. Ih, ulah balik ih. Hayu mojok di mana? Awas, ulah cekel. Kata Cindy mah semoga salaki. Teuing lah Met. Salaki sini mah eueuh, tilak balik-balik ngalaut bae. Ditarik keukek meureun di laut di ditu. Ih, aing. Awas ya. Terjadi open BO-na. Kok tuh jadi sih Met?
ongkong geus janjian orang di dieu. Kira tipu ya aing mah. Tadi mah di naturalitas sini gelis itu fotona. Oh, atuh eta mah foto, atuh menang nyokot lah tina Google. Mah edan maksudnya. Nah, sih geus hayu bawa aku mojok. Tuh ala yang aing mojok jeung siluman. Memet, aduh, Memet, aduh. Aduh, sakit pinggang aku. Memet tungguin Memet, aduh. Aduh Memet. Dak kemarahan sih ya? Pek, kami mah deka pos. Hayu saya lu. Ulah. Tadi Mang Didin mantes di pos cenah diusir ku si Memet. Ja posna geus diboking cenah ku si Memetnya, Jo. Betul ka Latif. Justru eta bek hayu urang ka ditu. Soalnya eta pos kayaknya dipake mesum ku si Memet. Dipake mesum. Oh, bek ho. Soalnya si Metek mau bikang adinya. Oh, Bek, kata teh ya si Memet di warung ngomong ndek ngajemput Bikang. Oh, bener Jo. Tadi ngomong ke kami dak si Memet nak jemput Bikang. Tuh kan. Geus hayu atuh. Bahaya ih lamun sampe lembur ieu dijieun ngajinah mah. Hodak bener, bisa rusak haruman lembur ieu. Oh sih. Oh geus keh. Hayu Jo. Bejo momal ilulah. Kunaon sama milu? Sieun Om Subek, si Memet bisa marah lamun urang kadarinya mah. Sia mah. Moal Jo, geus hayu be. Tika moal cenah. Orang tadi Mang Didin kerhes di pos diusir ku si Memet. Terus si Memet ngaluarkeun jurus kieu yo, orang mancong. Kieu yo. Oh, gitu. Atuh urang ngintip heula benjo di jauh. Ujo hayu urang kabehan ka ditu. Oh, geus hayu. Sieun tipi. Geus hayu bengo. Aduh. Capek jasa aing. Memet. Ai, eta siluman masih kena ngudag aing haram jadah. Mah, aceh tulungan mah. Udah siluman kera. Ih, Met. Kok lompat deui? Cindy capek, Memet. Aduh. Idih, Memet. Ngomong mah embung, tapi ngajakan nama ka dieu. Aduh. Memet. Ah. Tolong. Kesini udah dicekal nyeri. Cicing mana? Cicing. Kesini udah dicekal nyeri. Tolong ya. Kok si Memet minta tolong sih? Oh, ja. Wah, kayaknya kos kasus sia teh meureun bek. Bikangna edan. Bisa jadi. Hayu ge tolongan. Hong saya ge. Allah Akbar. Teh Cindy. Met istighfar. Nah, sih dari ieu ih. Ganggu wae. Wedak telohan aing. Aing diprakosa. Teh, eta si Memet karunya. Naon sih mu? Orang kami mah geus janjian ti dieu Metnya. Penipuan siapa? Aing open beo jeung Bikang gelis. Orang imah siluman kera. Oh, open BO. Ngaku na mandek ngajemput ka Bogor ke kaminya. Gandeng sialah. Memet, udah ke mana? Awas ya. Met, waya bae sih mah open BO jeung Bikang sasalala ya. Aing salah lah eta mah. Sada kelong. Tipu lagi. Tobaknya warna enak.